bab akidah ngeunaan perjalanan urang teh anu dicarioskeun ku Allah ku Rasul ngeunaan alam pikahareupeun. Terakhir cariosan urang teh dina bab hisab teh. Jadi jalmi teh teu aya anu bisa nolak sadayana ge pasti bakal ngumpul di hiji patempatan nu disebat mahsyar teh ya. Itu disebat mahsyar teh sabab datar gitu kan. Datar. Teu aya pudunan, teu aya tanjakan, pokona mah datar we gitu. Tah salajengna mah sakedik sateu acan kana bab naon dibagikeunana buku catatan. Al-awal kaifiatul hisab muhtalifatun. Carana hisab beda-beda. Paminhu al-yasir wal asir wasir wal jahr. Aya anu dihisabna teh enteng, aya nu dihisabna teh berat, aya nu dihisabna teh darencepan, aya nu dihisabna teh bari ditembong-tembong dimeureun diwiwirang geuning kitu. Ya samilah sapertoskeun jalmi gitu diparios kitu. Perlakuan malaikat teh eta teh nangtoskeun sareng benten-benten gumantung kana amal urang, tetep dah kembalina mah kana amal urang gitu. Bikeun ka aya sakalompok jalmi anu moal dihisab. Nyata para rasul teh sareng sababaraha jalmi teh geuningan anu tipayun parantos ku urang kaguar. Di antawisna jalmi-jalmi nu maot syahid teh sareng kuota anu ku Allah dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Jadi Rasul teh dipasihan kuota pikeun ngajait umatna anu umat eta teh 70.000 urang 700.000 urang gitu nya gitu. Anu eta teh moal dihisab sareng moal aya siksaan teh. Terus setiap 1000 tina eta nu 70.000 gitu nya 70.000. Eta teh tiasa nyadak 70.000. Salajengna we wa mimma yajibu itiqadu annal umama yu'tauna sahaibahum wa yalqutub. Jalmi teh bakal aya deui mangsana nya bakal dipasihan buku catatan mashab-mashabna teh anu hasil pencatatan malaikat dina eta kitab teh aya amal-amalan urang nalika di dunia. Dina keterangan anu sanes mah anu dicatat ku malaikat teh sanes ngan saukur amal anu sae, amal anu goreng, amal nu wajib, amal nu sunah sareng dosa. Tapi keun ka amal-amal kadunia anu biasa kurang dilaksanakeun eta teh dicatat. Masana kumaha? Kegeroh misalkeunna ibu-ibu atau bapak-bapak naon nya gitu, icalan. Eta nu kitu teh dicatat gitu, bakal dicatat. Jadi sadayana teu aya anu henteu kadokumentasikeun gitu ku para malaikat. Keun kagagaro-gagarona gitu. Nurutan-nurutanana dicatatkeun. Tah. Ngan aya perbedaan antara jalma anu iman sareng jalma nu teu boga iman dina nyandak eta buku catatan amal. Pada prinsipna mah mung aya dua jalmi nalika dipasihan amal teh. Buku catatan amal, aya anu ti belah katuhu, aya anu ti belah kenca. Tah, engke aya keterangan aya ti belah pengker ti dieu. Dina surat Al-Insyiqaq. Gitu. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri fasaufa yad'u subura. Aya sakelompok jalma anu dipasihan catatana teh ti tukangeunana. Maksudna teh kumaha tetep ku tangan kiri teh gitu. Tangong nya dina tangong ieu na teh di kana mastakakeun di talian, di baratna di talian gitu. Terus dipasihkeun teh ti tukang. Jadi kieu gitu kan. Aya anu ti dieu gitu. Tah secara garis besar kana mah aya tilu. Aya jalmi anu dipasihan kitabna ti belah katuhu,
aya anu ti belah kenca ku dua cara teh ya, ti belah kenca ieu aya ti belah ku tangan kenca tapi ti tukang. Tanu katilu mah kelompok anu henteu dipasihkeun catatanna teh. Aya gitu, aya. Saha para nabi teh nyakang ya naon gitu da teu aya dosa. Aya beureum. Gitu. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Haqqah ayat 18-20. Fa amman utiya kitabahu biyamini, maka anapun ari jalmi-jalmi anu didatangkeun kitab-kitabna ti belah katuhuna, ti belah katuhu. Fayaqulu ha umukru'u, maka ngarucap eta jalma-jalma, yo baca ieu buku kami cenah kitu. Kitabiyah ini donantu ani mulaki hisabiyah. Wah ari kieu lamun kieu mah jigana teh tereh ya kana hisaban teh gitu. Maksudna kumaha? Ieu aya teh nembongkeun kana gambaran jalmi anu dipasihkeun kitab di belah katuhuna teh pinuh ku kabungahan. Sapertos budak dipasihan rapot. Lamun rapotna nilaina sararae 80, 85 tenapi 100, da ayeuna mah nilai teh puluhan. Kapungkur mah satuan. Ayeuna mah nilai siswa teh puluhan. Di jumlah-jumlah jadi ribuan gitu. Nilainya teh. Padahal gitu. Gitu. Kan berkecimpung di sekolah mah serba bingung gitu. Ku sistemna oge dituntut gitu. Kudu naon? Kudu masihan nilai ageung teh, Pak. Da lamun masihan nilaina alit, engke sakolana teh dipeunteun goreng deui gitu. Sakola teh cenah teu bisa ngadidik budak nilaina garoreng ieu cenah. Atuh guru teh badami ye dihade-hadekeun gitu. Gitu namanya. Good. Gitu. Ya ati molor ya. Aya dewe. Ya pinggir dah lagi molor teh. Tah nya kitu engko. Jadi budak anu narima rapotna harade, yo tingali rapot urang mah alus atawa ka indung bapakna alhamdulillah cenah ieu mah bapak nilaina sae. Enggak ge di akhirat teh sapertikeun kitu, meunang kabungah lantaran buku catatan amal urang teh hararade jeung dipasihkeunana ti belah katuhu. Yo dulu yo buku urang ya tingali ya gitu. Atuh bareng kitu mah sombong geus lain zamanna di akhirat mah gitu. Rek sombong rek naon ge karep lah gono. Da geus lain naon geus sanes masana urang naon pencatatan amal gitu. Wa man utiya kitabahu bisimali, aya deui jalmi anu dipasihan ti belah kenca. Kumaha dawuh Gusti Allah sipatanana kieu obrolanna teh fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh sakira-kirana non sakirana kieu mah ngerakeun jeung nyilakakeun meni kena tong dibagikeun sakalian gitu. Eta teh obrolanna kitu dina Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 25-27 na ya. Walam adri ma hisabiyah jeung atuh duka kumaha atuh ieu yang hareupan hisabnya gitu. Jadi prosesna teh dibagikeun heula buku catatan teh. Jalma bangkit nya kita dikumpulkeun di padang mahsyar teh ya. Terus didinya teh buku catatan amal tas entos buku catatan amal dibagikeun engke kana hisab terus kana mizan sareng kana tahap anu sanesna. Tuh kumaha atuh ayeuna engke urang ieu geus dibagikeun kieu nilai rapot amal teh ieu beureum kabeh cenah ieu. Nya rek kumaha atuh yang hareupan hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduh. Mun kitu mun atuh nya mau teh geus nungtungan kana sagala amal urang, kana sagala hirup urang gitu. Sapertikeun mautna sato gitu. Maot teh antos we maot gitu. Hayangna mah kitu. Tah lamun teh mah urang lamun ieu mah ngalamun sanajan teu mungkin oge kitu nya. Lamun teh mah katangtuan hirup urang jiga hirupna sato, maot urang jiga maotna sato, di mana tos maot teh entos we kitu. Bebas da jigana teh urang rek naon-naon oge gitu.
ngan pedah katang tosanana henteu kitu jalmi mah sabada maot teh sanes nungtungan tapi ngawitan sagala urusan nembe non terbuka hasil-hasil papelakan orang di dunia. Aya kulu al awali ahli masar golongan nu kahiji teh nyarios ka ahli masar teh nalika dikumpulkeun teh jalma nu dipaparin kitab di belah katuhu teh ngagorowok ka jalma-jalma nu keur baris di padang masar teh. Mun urang berenya bari engklak-engklakan bari joget mun gitu. Yo kitab urang tingali yo gitu. Ah meureun jongjoan gitu teh. Gitu-gitu. Gitu. Ha umuk ra'u hudu iqra'u kitabiyya yuk tingali kitab urang tingali catatan urang lah teh meureun cetek kitu. Tanu saurang di mana golongan kadua anu ti belah kenca gitu. Kumaha ieu layu tanu lampu ta kitabiah teh aduh apal kieu mah geus lah mending ketong dibagikeun sakalian. Ngerakeun gitu. Ngerakeun. Gitu cek ningali nu maneh gitu. Seperti kan gitu lah kadang kabiskan di budak oge. Lamun di pasiana menang nilai rapotna teh anu goreng pan alim ditingali-tingali ka batur teh amung cenah ngerakeun gitu. Sapertoskeun gitu. Anu paling bahagia mah nya kelompok anu dina surat Al-Waqiah mah disebutkeun teh wasabiqun nasabiqun. Lamun dina surat Al-Waqiah mah nyebatkeun ngeunaan ieu teh pembagian catatan amal teh ku tilu bahasa. Hiji anu disebat ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah aya golongan kanan, nu kadua ashabul mas'amah golongan kiri, anu katilu wasabiqun nasabiqun nyaeta golongan jalmi-jalmi anu kapungkur anu saroleh tah ieu teh para ulama nyebatkeun golongan anu justru moal dipasihkeun kitabna teh. Nah sababna sabiqun nasabiqun golongan anu berlomba-lomba dina jalan Allah. Kumaha sipatanana gitu sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin teh. Seseueurna mah ti umat-umat kapungkur sareng sakedik ti umat ka akhirnakeun. Nyata para nabi teh seueurna mah. Ieu teh sanes dongeng kaayaan kitu teh. Tapi ieu teh dawuh Allah, dawuh Kangjeng Rasul anu bakal ku urang kaalaman. Lamun ditampina ku jalmi anu teu aya iman mah meureun jiga dongeng ieu teh. Gitu. Padang masar cenah padang masar di mana can pernah katoong-toong acan lawangna ge di mana cenah gitu. Da ieu mah masalah keimanan. Lamun urang percaya kana Al-Qur'an tah eta di antara isi Al-Qur'an teh. Kedah kurang dipelakeun dina manah urang. Fal kafiru. Dina surat ieu heula surat Al-Insyiqaq. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasofa yuhasabu hisabayasir. Dina surat Al-Insyiqaq mah. Anapun jalmi-jalmi anu didatangkeun kitab ka manehanana ti belah katuhuna teh maka bakal dihisab kalayan hisaban anu enteng gitu. Tadi antawis doa urang doa hoyong dihisab kalayan hisab anu ringan teh eta. Hasibni hisabayasiro, hasibni hisabayasiro, ya Rabbi hasibni hisabayasiro. Eta. Wayang qalibu ila alihi masrura. Sarang bakal balik deui ka kulawargina bari bubungahan tah. Ieu teh jadi dalil apa? Yen bakal aya katangtosan di alam engke jalmi-jalmi teh tiasa ngempel sareng kulawargana deui. Tah dalilna ieu surat Al-Insyiqaq ayat belasan itu da pokona mah. Ayat belasan. Fa amaman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabayasira. Anapun jalma-jalma anu didatangkeun kitab ti belah katuhuna maka bakal dihisab kalayan hisaban anu enteng jeung bakal balik deui ka kulawargina bari barubungahan. Jadi kata diantawis katangtosan di alam akhirat teh jalma tiasa tepang deui ka kulawargina anu di dunia ieu.
Oh berarti kumaha tuh? Oh berarti orang teh dulur nu ayeuna urang di dunia teh aya mangsana engke teh tetep jadi dulur jadi keluarga babarengan deui aya henteu gitu. Jadi lamun urang sono gitu ka sepuh-sepuh urang gitu nu kapungkur parantos ngantunkeun tah sing soleh we gitu hisabanana sing enteng engke bakal tepang deui gitu. Nu namina jalmi pasti aya kasono gitu. Komo misalkeun anak budak anu ditinggalkeun ku sepuhna teh kitu nya atau aku kulawargana teh keur alit keneh gitu anak yatim panasaran da ieu ningali beungeut bapa teh kumaha sih misalkeunna gitu atau keur ningali fotona wungkul zaman ayeuna aya foto teh da kabogor mah teu aya gitu pan aya murang kali nu teu apal rupa kolotna gitu tah tamasana teh engke bakal ngempel deui asal soleh asal timbanganana enteng teh bakal tiasa pendak deui ieu dina Al-Qur'an. Jadi henteu masing-masing gitu. Bakal ieu bakal tepang deui. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri anapun ari jalma-jalma anu dibere kitabna ti belah tukangna teh ti belah tukang teh dicopotna teh ku tangan kirina teh ku kencana teh pasaupa yad'u subura maka maranehanana ngoromongna teh aduh cilaka ieu poe Selasa iro aduh lamun kieu mah ye dibere kitab ti tukang kieu wah ieu mah tetela bakal ka neraka sair ka neraka ieu ya pala kafiru yahudu kitabu simali ari jalma-jalma anu kafir nyokot kana kitabna ku kencana min waro idokri ti belah tukangna jadi ku tangan kencana di tukang dipasihan dibikeunna teh sabab lima waroda anu tuwalu yumnahu ila unukihi sabab leungeun anu katuhuna teh dibelenggu beureun dicangcang dina pundukna sareng watalu yusrahu ila khalfi dohri jeung leungeun ieuna dirumaikeun ka tukang anu kencana Dau Kangjeng Rasul aya katang tosan ti Kangjeng Rasul dawuhan Allah heula wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuki ari setiap jalma ku kami bakal dipastikeun dimestikeun buku catatan amalna teh bakal ngapung hiber aya di tukangan pundukna maksadna kumaha ieu penjelasanana maksadna teh idamatal abdu ja'ala kitabahu fi khazanati tahtal arsy ya Pak di mana-mana hamba maot hiji jalmi maot maka dijadikeun kitabna teh aya dina hiji semacam lomari lah lomarina ulah ngabayangkeun lomari model di urang gitu ya mah alam gaib gitu ya mah gitu di bawah aras handapeun aras gitu lah upami jalmi tos dikumpulkeun di padang mahsyar teh maka Allah teh ngutus kana angin teh ngalewat kana tempat penyimpanan kitab jalma teh kitab catatan teh teras bakal angin eta teh mawa kana kitab nu tina lomari di handapeun aras teh teras eta kitab teh bakal hiber gitu nah teras kumaha bakal aya dina naplok nyampeurkeun kana punduk masing-masing jalmi di padang mahsyar teh ima ibaratkeun gitu nya ngaibaratkeun ieu mah ku pikiran urang secara dunia meureun kumpul di padang mahsyar teh ting haliber kitab teh oh kamana neangan ieuna neangan pemilikna tah neangan dunungan tung naplok ka dieu tung na teh naplok kana punduk jelema terus pala yahti ul kitab jeung moal nyalahan
mustahil moal mungkin nyalahan moal patukeun datos katangtosan Allah moal patukeun gitu. Buku catatan orang ranca kalong sareng orang Sumedang moal gitu. Kalau lamun terjadi kesalahan kayak gempur atau gitu. Nu pugu-pugu jalma soleh gitu. Aduh cenanya hak kuring teh. Padahal ieu teh iya. Perasaan mah gitu getol ibadah nah jadi beureum ari pake teh pahili jeung nu batur moal gitu. Moal gitu. Hiber sapertoskeun kitu. Lamun urang ngabayangkeun ku pikiran dunia beureun kitu katanya. Oh teh hiber jiga manuk beureun reuteum di luhur teh gitu. Tapi da ieu dawuh Kangjeng Nabi gitu. Nya mau ulah dibayangkeun ku bayangan dunia sapertoskeun ku urang katinggal lamun hiber teh hiber kitu gitu. Kan ieu mah urusan perkara anu gaib sareng teu aya karincian gitu sapertoskeun kumaha. Saentosna kitab-kitab teh naplok kana punduk masing-masing gitu. Maka summa tunadihim al malaikat. Eta teh henteu langsung dicokot ku jalmana. Kumaha atuh? Ku malaikat digero eta kitab teh. Summa tunadihimul malaikat. Gitu. Ku malaikat teh digero. Terus beureun jalma teh lah urang mah ieu mah ku pandangan urang we lah da urang non urang kan disebat ngagero teh berarti kitu gitu nya. Intina mah eta kitab teh dicandak deui ku malaikat naplok dina ieu teh dicandak ku malaikat. Tos dicandak ku malaikat nembe dipasihkeun dumasar kana amalna teh ya. Gitu. Dipasihkeun. Gumantung kana amalna. Lamun jalma anu tadi teh iman teh ti katuhu berarti. Lamun nu teu iman teh ti kenca teh aya nu ti tukang teh. Itu gambaranna di antawis. Sareng kieu upami umat mukmin jalma iman anu nyandak kana kitabna teh gitu. Maka eta teh kitabna teh bercahaya bodas lain bodas atunya bercahaya lah kita ngagambarkeun kana hadena eta kitab gitu. Tapi nalika anu nyokotna teh jalma anu kafir wajadaha madlamatan. Jadi nalika dicokot ku jalma anu kafir mah kitab eta teh poek rumeuk meureunang kusut lusuh. Jadi meureunang sapertikeun naon atuh sebutna teh anu buku notos lami teh sebutna teh kuleuheut mah gitu. Teu aya kaindahan nya gitu. Panginten sapertoskeun kitu. Gitu. Curat caret urang zaman ayeuna mah buku nu heubeul nyalecet ongkoh lecek gitu kuleuheuh ku kebeul ongkoh gitu. Sapertoskeun wa yuqalu iqra kitabak. Tah malaikat ge deui carana teh benten deui, dumasar kana amal deui. Kumaha lamun ka jalma-jalma anu iman mah mangga ieu pangaresa ieu kitab gitu. Gitu. Tapi ka jalma anu kafir deleh ku sia mun gitu. Gitu. Tak pariksa ku saperangan gitu. Betul gitu. Sareng nalika jalma-jalma anu iman maca kumaha ibiyado wajhu. Nalika dibaca ku jalma anu iman maka bakal marahmai wajahna teh bercahaya deh gitu. Bodas yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh teh geuningan eta. Dina surat dina doa geuningan urang teh ngumbah ieu nya dina wudu. Di ngumbah hae Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah bodaskeun rarai abdi nalika terjadi wajah-wajah teh aya nu jadi bodas, aya nu jadi ngabelegbeg hideung. Tamasadna kajantenan eta teh engke dina waktos dipasikeun catatan amal. Jalmi teh aya nu nampi catatan amal, wajahna teh jadi bodas, cirina kabinga. Aya anu narima
buku catatan amal ngeredak jadi ngebelek gitu hideung gitu caket rek pinuh ku kasieun kan salajengna katangtosana teh kulu wahidin yaqra'u kitaba walau kana ummiyan qiraatan haqiqah. Jalmi setiap jalmi nu mana wae eta teh pasti bakal maca kana kitab catatan amal sanajan keur di dunia teh eta jalma teh lolong. Sanajan keur di dunia lolong, sanajan keur di dunia teu bisa maca bari basana. Sanajan bodoh. Maka ku Allah bakal dimampukeun. Sababnya keadilan dirinya bakal ditemrakeun. Dibutuhkeun jalma dia bakal ngarti lah gitu. Ngartoseun bakal bisa maca, bakal bisa ningali. Gitu kan lamun jalma anu goreng anu teu iman teh nyarek naon gitu bisa ningalikeun di alam eta ge da ari nasibna ieu mah dibelah kenca teh ya gitu. Dina ieu hiji katangtosan jalma pokona mah bakal dimampukeun rek anu bagja anu picilakeun ge bisa ningali kana catatan amalna. Tidinya meureun kaharti buku catatan teh lamun pibungaheun ngadadak jadi porodas wajahna teh kabinga. Salajengna katangtosanna teh kullu insanin yabudu kitabahu ilal anbiya. Tetap berarti aya pengecualian teh ya. Setiap jalma bakal nyandak kana kitab-kitabna ilal anbiya kajaba para nabi. Jadi para nabi mah moal dibagikeun, nah kangge naon dibagikeun oge gitu. Dartos lulus ibarat lah gitulah gitu. Lamun urang gitu nya terus diwartosan gitu. Pokona mah lulus lah. Lulus terus pokona mah diatur ka hareupna aya nu nguruskeun gitu. Kan wae lah teu dibagikeun ge rapotna ari geus kanyahoan lulus mah gitu. Kajaba para nabi gitu. Wa misluhum al malaika. Oke malaikat ge moal. Sabab malaikat mah pasti sadayana ge. Malaikat mah ieu pan saarah hirupna teh gitu. Kadina kataatan wungkul. Jadi teu aya perjuangan ngalawan godaan setan ari malaikat mah hirupna teh lurus. Mamawi samulya-mulyana malaikat lamun di rendengkeun sareng manusia mah tetep mulyaan manusia gitu teh. Sabab manusia mah menang bagian kasolehan surga naonna teh tina akibat perjuanganna sanes hadiah ti Gusti Allah. Ari malaikat mah pan ku Allah dijadikeun arah dina kataatan wungkul moal mungkin malaikat maksiat. Kajaba para nabi, para malaikat wa may yadkhulul jannah bighairi hisab. Sedang setiap jalmi anu henteu dihisab eta teh pasti moal dipasihkeun ongkoh bukuna oge ari mautna syahid mah gitu. Kan urang uninga kateranganna nu namina jalmi anu maut syahid teh di antawisna teh katangtosanana moal dihisab jalmi anu maut syahid. Ta eta teh pasti lamun jalma mautna maut syahid pasti kitabna ge moal dipasihkeun. Teu kudu dipasihkeun ari geus jelas mah gitu. Moal dihisab mah gitu. Beureun diantawis fungsi buku catatan amal teh beureun bisa rek ngakurkeun engke dihitung ku malaikat ditimbang jeung ku malaikat diakurkeun jeung catatan urang gitu. Lamun jalmi anu mautna maut syahid eta teh pasti moal dipasihkeun buku catatanana. Angge naon dipasihkeun? Ngan syahidna henteu sadayana syahid. Sabab syahid teh aya 3 teh, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Nu dimaksud dauh para ulama syahid dunia akhirat. Ieu mah pasti. Kumaha syahid dunia akhirat teh syahid anu ceuk pandangan dunia, pandangan akhirat. Kumaha pandangan akhiratna Allah Subhanahu wa taala anu nangtoskeun. Pandangan dunia dohirna ku urang. Hukum anu terjadi
atanapi syariat nangtoskeun pikeun jalma anu maot syahid dunya akhirat diantawisna teh teu meunang di pulasarana ge sapertikeun di biasana jalmi normal gitu maksudna teh henteu kedah di adusan teu kedah dibungkus cekap disolatan dikuburkeun gitu. Malahan haram hukum teu meunang we sanes maksudna teh sanes ku pedah da ieu mah riweuh kitu bisi kumaha bisi memang syariat nyebatkeun haram we haram di kapanan haram di ibakan naon sababna heuh da ngamuliakeun teh ieu syariat ngamuliakeun eta ari maot ari syahid akhiratna kumaha syahid akhirat mah ieu teh dina harta syahid pandangan Allah dumasar kana keterangan-keterangan nyata jalmi anu maotna tina bencana teh gitu putra gubernur geuningannya anu kamari teh gitu nas neangan mah sampai ka 30 kilo geuningan ari pektek nyangsang nama kur 5 kilo ti tempat ngojaina geuningannya gitu tah para ulama kan para kiai di urang nyebatkeunna cenah maot syahid cenah eta teh nu dimaksud syahid akhirat eta syahid akhirat nu dimaksud syahid akhirat teh gaduh ganjaran anu ageng di sisi Allah tapi pamulasaraan tetap biasa sapertikeun jalmi anu maot biasa diibakan dikapanan disolatkeun dikuburkeun gitu kumaha tuh engkena dihisab nya ari katerangan mah nyebatkeunana teu aya nu nyebatkeun secara rinci henteu dihisab ngan anu para ulama sepakat mah anu teu dihisab teh eta jalmi anu maotna teh syahid dunia akhirat ngan palebah pandangan syahid anu saenyana gitu eta iwal ti Allah sanes ceuk urang gitu nilai syahidna teh matak aya syahid dunia teh ya syahid dunia mah sangkaan manusia unggul syahid teh padahal numutkeun Allah henteu syahid nah habet tiasa kitu sabab jalmi benten-benten niatna sanajan angkat ka medan perang bari mawa pedang gitu bari mawa senjata rek menumpas musuh-musuh agama Allah tapi sanu apal niatna benten sabab nu namina perang teh lamun urang ngukur kana ekonomi eta teh matak nguntungkeun pa teh perang zaman kapungkur teh panum perang teh marawa kakayaan marakal kakayaan di antara sakurang-kurangna dina teu kakayaan maka eta tentara anu areleh teh bisa ditawan zaman kapungkur teh pan jadi hamba sahaya bisa dijual belikeun tanalika jalma diajak perang teh aya nu pikiranna teh lurus karena Allah ikhlas aya jalma nu diajak perang teh wah kabeneran ya keur teu boga duit sugan we untung gitu sugan we menang ghanimah menang harta rampasan perang gitu tak begitu perang gitu niat bari mawa niat rek du dunia teh ya ternyata gugur panehanna teh di medan perang teh ceuk urang wah syahid dia syahid ceuk urang gitu ceuk Allah goreng patut eta niatna da lain karena Allah tanu kitu teh syahid dunia nu kitu teh jadi nu namina syahid dunia mah nya eta mah Allah Subhanahu wa taala nu mawi kunaon mah syahid mah hakikat nu uninga kana peunteun syahid iwalti Allah Subhanahu wa taala eta jantawisna teh ngeunaan buku catatan amal ieu teh sadayana sanes dongeng sanes carita tapi ieu teh akidah nu kedah kurang dipelakeun jadikeun keyakinan da itu naon dadauhan Allah inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum dina al-insyiqaq teh inna ilaina iyabahum saestuna ka kami bakal baralik maranehanana wa inna alaina hisabahum jeung ka kami ku kami bakal dihisab maranehana tadi dinya urang ngadoa rabbi hasibni hisabay yasir sataacan ruku sabadana imam ngaoskeun eta teh kitu pasunahan rabbi hasibni hisabay yasir eta panginten para bapak sadayana antun ke salajengna dina bab naon nya
ngeunaan sanesna amal-amalan dibales dumasar kana ayeuna pantarna gitu. Cara Allah ngabales kana amal-amalanna. Parantos isa deui urang cekapeun sakieu wae mudah-mudahan nambihan kana keimanan urang sadayana, mudah-mudahan nambihan kana amal soleh urang sadayana. Khususna dina amin ya Allah ya rabbal alamin.